bagi jelema nu kahijab moal percayaan ka ba'dul arifin ka wali-wali Allah. Urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya mah ngajebian, urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya mah ngajebian, urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nya mah nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Nya nama real zahir syariat. Masalah datang nangan datang kadinya. Emang kumaha kitu contona kiai jelema nu dibukakeun hijab? Contoh urang nu sok didongengkeun. Loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kieu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah. Sebab urang mah seuleu kadeuleu seuleu, banjir kadeuleu banjir, taneuh kadeuleu taneuh. Urang matana mata nu ieu. Sebab roh nu wauh ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wauh ka Allah. Buktina loba kafirin, musyrikin, munafikin. Urang masa kieu mah alhamdulillah. Aya wauh jasa henteu ngan cenah. Cenah ge tapi haju dikuatan make tauhid. Alhamdulillah. Ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wauh, ka dunya semu dulu wauh. Sebab kadeuleuna beuratan keneh ka dunya. Eta ge sarua basi ka hijab keneh. Tah, bagi jelema nu kahijab moal percayaan ka ba'dul arifin, ka wali-wali Allah. Urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya mah ngajebian, urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya mah ngajebian, urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nya mah nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Nya nama real zahir syariat. Masalah datang nangan datang kadinya. Emang kumaha kitu contona kiai jelema nu dibukakeun hijab? Contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli. Tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran. Naon tuh? Lah malu bejakeun. Sarua si eta ge maca kutub roban. Padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia. Aduh Gusti. Siti Masitoh teh dongeng panjangna. Dongengna panjang. Kasimpulanana maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah, teu iman ka Firaun. Nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan kutukan sisirna. Panggillah gancang cari tanah dipanggil sengaja dipanggil diinterogasi di sidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ke Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sekeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi parah ya. Aing bener nyawan teh sabodo sia lah. Aing sakolah henteu aja lah. Akhirna nu geus digebrakeun 40 peuting cai geus kagolotrok. Ya Allah ya Rabb. Dihadirkeun Siti Masitoh
nuti heula dikulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun kitu tah haju diasupkeun ka seuneu sieun masih toh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban dikulub lah aing moal kudu dikulub hampir situ masih toh masa anak aing dikulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah deuk ibadah deuk iman bulak-balik manya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur beujana kitu-kitu pan anakna nu keur dikulub teh hudang teu kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kaget tong kabeh kaget hayu geura ka dieu dikulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah Karim ulah milu ka Raja Firaun kulub kaget ibu anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu gerak lamun teh mah ibu kita dikulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup dikulub hirup abdi dikulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang dikulub ka jeung kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pantereh pae dia masih keneh kandel hijab atuh kandel ja kredit terus bae pan ge siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok dikulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manya-manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peuting tapi teu panasin teh budak ngomong capetang nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya mah karasa urang kuari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya mah ngarasa dah etalah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina reib syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun ret cek ibuna mun nyaho masyarakat kangeunahan dikulub geus caya harayang jelema dikulub salakina anakna kabeh sakeluarga kan dikulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syabdul Qadir
begitu nggak garong wabeh benang kan si Abdul Qadir tirek di garong jajal mahina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana-mana anu kadi jeung sa milu lah kepila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta nya mah minta ditanya urang mah pan lamun di garong lompat tuan saya mah minta tanya begitu ditanya emang boga naon dia hei urang pandai gelang bereun mah mau naon dia dibukakeun baju udah ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang emas bohong dia sok ngabohong leutik-leutik ngebohong dia tinggalkeun aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula cenah sakena teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah cenah mau duit 40 dinar masa budak cileran gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong kana lagi manya garong ente saha sih tama LGBT palu tama ya Allah ya Rabb ha sadia Abdi Abdul Qadir orang mana jalan ke mana dia di pesantren ke mana itu jeung sadia iya jeung rombongan gas bodoh siapa urusan eta mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya iya tiba kula cenah ieu waduh itu separit 40 dinar coba bukakan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi ieu dia masalah ngakuna saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon sia rahasiana nu mantak dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong dua ulah aya kasieun sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong ceurik raja garong ceurik didalekeun ku anak buah komandan urang menyeng campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dieu pantah mah tuh ya ka Uni Sopietan lah komandan urang menyeng cek orang Bandung mal ngartieun menyeng tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng di dari ketan ku kabehan bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos ya serahkeun ka dia ya sapira budak lain gitu dia tolol dia ka anak buahna budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna komoh ngabohong ka Gusti Allah ai dia hirup ngabohong bae leuwih ti ngabohong dia mah nakal maksiat ka Gusti Allah geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edek milu aing tobat los daharan dia tah harta jakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat embung nya bos ka surga kami ka neraka aya dia dek milu mah ayo milu jeung aing milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideg bae eta budak saha tah si bida hebat amat nasehatna beragat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh Aisyah kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi atuh kau mau pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan
dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya anak geus boga rasa. Lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekhna geus boga rasa. Manusia dinasehatan ku papada manusia nu can karasa. Moal gideg-gideg acan. Paling jadi tontonan hebat tak kiai, bisaan tak kiai, cakep tak kiai. Geus we sakitu. Engke na ka ditu euy nonton kiai. Lain ngaji ka ditu lagi. Tuh kan sebab can boga rasa. Geus sakitu satungtung banehanana ngeunaheun didengekeunana. Henteu kasih sika gigir didengekeun. Menang 2 detik, 3 detik, menit selesai. Sebab teu boga rasa. Dinasehatan kuno teu boga rasa ngadu ilmiah. Bisa nge kos kitu mah. Saya nyaritakeun gitu dalil aing ge bisa. Saya nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kuno geus boga rasa lain dalil. Langsung nyulusup ke jero hate. Sahabat pemerintah, jawara, petani, pedagang, kiai. Lain dalil tapi kesejukan batin. Masya Allah. Nasehatan kurang pemajikan mal bisa bikin ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina kakak deka asana ngeunaheun ka sorga ieu teu kudu hese-hese capek caker naon bisi kakak dek minat nyandung gira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka sorga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos kitu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajit pangkihu tetep bae teu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh Kak lamun geus nyandung 1 2 Kak 3 mun geus 3 4 Kak asian ditahan bae kunaon gitu sakalian rajit otak Kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ya ba'dul arifin dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah tah nu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge di wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya ya putrana Tuan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur nage bisa napak sancang percaya abdi jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya ayah jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus hukumna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura ge masalah masalah emang jeung nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula lain lalagaan geus nu kieu nyinggung lain nyinggung kasinggung doang tah mah masalah tuh geus batak ulah ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan Syekh dah teu percaya aing mah kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusanna kan batin urusan batin teh mah urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ku babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pemajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah tu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep neangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana je
orangnya orang pira tapi rasane wede. Hatuh siapa si aing tuh. Rasa aing lain deui. Masya Allah coba aing neuleuh pamajikan sia. Barang di dulu jahe pamajikan sia ka deuleuh kumaha aing mah geulis bandingkeun coba ayo. Bandingkeun naonna? Akhlak. Barang dideleukeun isuk-isuk kudu mentah heula. Kopi neng. Angel teh kaya. Teu hiji 0 sia jeung aing. Aing mah memeh hudang kopi geus aya. Je, aing hudang, duh, can mandi-mandi acan. Aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula. Je pamajikan aing geus nyadiakeun. Masyaallah, hiji 0 sia teh. Sia mah kudu nitah heula make urat teh ngan teh. Berarti kan akhlakna luar biasa. Tuh. Beres mandi. Sia kebelah mah teh sadangdan heula. Aing mah dibawakeun baju ku pamajikan. Peka maka di mana ya? Iya apa nu ieu kaosna segala sampingna. Wonge ora pira. Tapi servise be. Encan ngurutan, pamajikan sia nu geulis daekeun ngurutan. Putu daekeun makana. Aing mah nitah teu nitah di urutan bae. Ieu pamajikan aing mah. Ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan. Nu kebelna mah di dia ngurutan di beuteung. Takkan kapital. Heeh sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah. Aing mah jangan ngeunaheun jeung hebatna aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan. Sia mah berat kan? Heuh aing mah berat. Ya aing mah moal. Mantak sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing. Aman aing mah. Hees tadi kunci ge lawang, nasa udah ikut. Lain ngomong majikan teh, watak aing mah geus boga sorga di dunia ge, di dunia keneh. Sia. Teu baca teu ngeunaheun di deuleuna doang, teu ngeunaheun ge. Kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis. Nah, ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk. Urang mah kabeh percaya penuh. Geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleuskeun. Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah. Geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah mah nabi. Atuh kadeuleuna ku kasat mata. Nagebrah kapan? Dibandring, dijepretkeun, sak, brak, cek Raja Namrud. Ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah. Kuni badda wassalaman ala Ibrahim. Padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah, betah jang contoh urang we. Datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget. Seuneu tiis seuneu. Kunyana dicekal ome di ome kieu. Hei. Seuneu sia ka tiis. Seuneu tiis. Masya Allah. Kunaon eta dibukakeun hijab. Urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia. Kemewahan dunia teh sihir. Mentek lamun haju aya kiai, lepas si ka kiayanana. Kasihir teh kiai. Kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah kasihir ku dunia. Batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji, tukang ibadah teh kudu geus urang. Ke balik nyolok beres. Nyolok du di imah lah. Selesai. Tuh, iyalah rebo kasan. Rebo isuk memeh ka mamana nyieun salalim. Bagi aya di lembur-lembur menta. Mu bisa nyieun? Nyieun. Sakitu. Kula ngingetan ngelian. Masya Allah kari teka rasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sapeting 4444 dah ambeuna kadege ku kabehan beuna eungap biada
satu lamun teu bisa sapoe pasaminggu 4.444 eta bae geus gawe ja mau kolot bah gawe tani jaga olahan ka pabrik jaga moal ditarima sanajan sugih neangan urang Lampung simba jamal daeke simba ge boga deuleuran atuh ya naon kolot-kolot kos kitu nah maningan maca sholawat urang kakang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kulli muslimin mukallafin muqtarin sah tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih urang terima beres panjang lah yang urang nyaritakeun di usul fikih bahasa soheh bahasa fasih bahasa yang bagi panjang dongeng bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasa na bahasa yasihu bimakna wala yajib setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur eta menang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teh aya huru-hara model di urang amankeun eueuh masalah padahal kafir harobi saurang atau 10 100 1000 ge masalah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebab nyana ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngabunuh urang wala yasihu tasah amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa mahum jelema nu asir babarengan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis beak ya Allah cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus model urang cara ijab qabul teh qabil tu tarima meuli tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama ya sepanjang lama dongengna ieu bahasa urang bae bahasa pengamananana wa yasihu bikulli labdin yufidu maqsudan sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun ajartuka soreh bahasa soreh geus
kaulah nyalametkeun ka anjeun. Tuh, aman suka. Yes, ulah ngamankeun ka anjeun. Siapa yang diamankeun? Tuh, siapa yang disalametkeun? Atawa la tafsah. Basieun mana basieun. Kaulah ulah sieun. Eta bahasa pengamanan ngaranna. Atawa anta ala ma tuhibbu. Kumaha sadaekna maneh geus tenang aya kaulah. Eta sarua bahasa-bahasa pengamanan. Geus ulah sieun. Ulah sieun. Geus kumaha bae aya kaulah. Eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan. Kun kaifa syi'ta. Kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula. Ya Allah, eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha. Bikin ayatin jeung bahasa kinayah. Hei. Ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak. Bahasa kinayah. Bahasa kinayah mah kieu mun ribut jeung pamajikan, mabur sia bahasa kinayah. Kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat henteu. Tuh, balik sia ka ibah sia. Ribut-ribut balik sia bung aya bapak sia keneh. Eta bahasa kinayah. Lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi. Beda jeung kieu, tolak sia kuai niat teu niat jadi bae. Sae kuai niat teu niat jadi bae. Oh kan pisah sia kuai niat teu niat jadi bae. Nah, tapi lamun bahasa ini sia di mah sia. Eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia. Mabur sia. Nah, eta bahasa kinayah. Ieu ge sarua la taqab. Kudu sieun maneh eta sarua. La basa alaik kinayah. Anta aminun kinayah. Anta fi amani kinayah. Anta majari kinayah. Lamun jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengekeun santri ustad kiai langsung paham. Tapi lamun teu mah santri mah saliru. Bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu. Atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh nu mah. Geus, bodoh malah sapira nu bodoh ka sorga mah ka sorga. Nu bodoh mah angel ka sorgana. Eleh ku nu pinter mah cepet sanajan ka neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi urusan neraka wajeng sorga lain deh, kita urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diukur ku keyakinan. Aya jelema bodoh tapi yakin, aya jelema pinter tapi teu yakin, beda. Ngan jarang nu bodoh yakin jarang. Jarang nu pinter ge boga yakin jarang. Komo nu bodoh. Jelema yakin mah kieu. Enten teu dagang ieu teu usaha. Dagang kumaha teu boga modal, teu boga yakin ngaran. Saya emang teu digawe, gawe kumaha geringan bae awak teu boga yakin ngaranna. Kiai ditanya, "Kiai emang teu usaha?" "Henteu lah sakiana teh usaha naon dia teu bisa." Teu boga yakin teh kiai ge sarua. "Kiai emang henteu bisnis." "Wah, teu bisnis mah teu bisa." Teu yakin. Beda jeung bahasa kieu. "Ente emang teu digawe?" "Caduh aing kudu digawe." "Emang?" "Ye, rezeki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae." Mabur sia. Beuh, budak. Murigak bulu urang ngadengeunna ge. Ende sia, hiji jeung sia modal kos kitu teu boga kayakinan. Boh aing mah. Aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal. Yakin ka Allah. Beuh. Can orang ngadenge orang kos kitu. Deh, kiai geus nyai sabaraha taun lain ngabagusan endahan ngagorengan. Keur ieu mah nyana keur boga santrina 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang. Emang dagang? Dagang. Dagang naon? Dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana. Ya Allah, ya Rabbi, eta kiai goblok eta kiai tolol. Tolol dina keyakinan, atuh teh tolol jasa mah setengah lah. Kan teu boga keyakinan, lain ngabagusan keyakinan eta kiai tadina keur mimiti nyai mah dagang, nya dagang ka belah dieuna. Lah aing dagang-dagang teh geus diatur ku Allah, kitab dibacaan bae ku aing. Wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqa. Ya horeng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon, teh mah sabab doang. Eureun aing dagang. Eta ngaranna nambah kayakin. Kiai geri dagang ku teu rugi bae. Mah lain lah, lain yakin teh kos itu mah. Teu becus dagang ngaranna.
beda teh bahasa kita kadang kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha budak dengan anu teu boga yakin ieu sadaya kiai oh teu boga yakin enggak tebak komo da kiai bari naon ieu kegiatan teu boga kegiatan ini dengan ngaji doang di santri beres aya teh dapur lah serahkeun ka Allah bener ya kiai bandar lah capek dagang rugi malulu buntutna ora bagus ku buntut teh ya iya anu ngaguriwel mengkonon panjang mah ora buntut teh iya pendek mah pendek gede Masya Allah kinayah warisalatin jeung risalah tulisan make surat sarua bae sebab risalah aqwa minal kitabah diatur geus ku fikih wa yushtaratu wallahu a'lam